aing geus hasil ngawasai hawa panas. Malahan eta kekuatan teh cek rasa geus ngahiji dina awak aing. Durbala, dewek geus ningali Andika geus hasil ngawasa eta hawa panas. Geus gerhanjat ayeuna mah Durbala. Mangga Ki Guru. Ajian Rungkah Geni. Kang sakit. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni, gambaran tina keangkuhan, kebiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan, jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Sok sanajan karasa hawa peuting anu tiris kacida, Ki Durbala geus mimiti mukaan pakaianana. Saterusna manehna ancrub kana eta kulah, barang antel kana cai, karasa awakna asa baal jeung sing sireumeun. Katingali awakna ngedeg-deg, bibirna ngageter, jeung bahamna noroktok bakat ku tiris. Tekung silila sakabe awakna geus kakeueung ku cai. Reup manehna meuremkeun panona, leungeunna sidakep sinung ku tunggal, bari bibirna ngagerendeng macakeun jang jawokan pikeun ngawatek ajian balung wesi. Maneh teh iski cai teh. Karasa maneh tembus kana tulang. Waduh. Aing kudu bisa nahan rasa tiris ieu. Ceuk Ki Guru aing kudu ngalawan rasa tiris ieu ku ajian balung wesi. Terus sarap cenah eta rasa tiris teh dina awak aing. Cik ku aing rek dicoba. Urat wesi, daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi, ajian balung wesi. Ya.
aing urat besi, daging aing daging besi, bumi aing bumi besi, ilmu aing ilmu besi, urat aing urat besi, daging aing daging besi, bumi aing bumi besi, ilmu aing ilmu besi. Aneh rasaan aing dina jero awak teh karasa aya anu mota. Sakapeung karasa mani tiis kacida, sakapeung rasa panas mani ngaheap, sakapeung karasa nyeri kaliwat saking. Waduh, awak aing karasa nyeri, panas jeung tiris, panas jeung tiris silih ganti. Waduh, nyeri. Aing kudu tetap sadar. Ulah nepikeun ka bawah ku arus tanaga gaib ieu. Aing kudu bisa ngawasa kabeh rasa ieu. Ayeuna mah awak aing karasa ngareunah, arampang jeung karasa tenaga aing jadi tambah kuat. Sigana aing geus hasil ngawasa ieu rasa tiis. Aing geus hasil. Geus gerahanja Turbala. Mangga Ki Guru. Jeng budal gumuruh saking tengahing samudra. Yung ingkang balagoso abrabusananira ler suryawadal. Naon anu karasa ayeuna ku Andika Turbala. Guru, tadi dina waktu abdi dina cai karaos awak abdi manipa sing sireun nyeri sareng panas kacida. Tapi ayeuna abdi ngaraos heran, awak abdi mani karaos harampang sareng tenaga abdi asa nambih sababaraha tikel upami dibandingkeun sareng kamari. Syukur Turbala. Andika geus hasil ngawasa eta rasa tiis. Dewe ngarsa sugemah euy. Sakabeh anu geus kacangking ku Andika ayeuna mangrupakeun modal utama keur Andika ngawasa rasa panas anu bakal dibalukarkeun
ku tenaga gaib naga bumi. Mohon guru, mudah-mudahan abdi oge bakal tiasa ngawasa hawa panas naga bumi. Supados abdi tiasa ngawasa ajian balungsi anu sampurna. Nya, mudah-mudahan Nurbala. Segala pamaksudan Andika bisa tidekanan kalayan sampurna. Hayu Nurbala, ayeuna mah urang istirahat heula. Sigana wanci teh geus ngagayu ka subuh. Tuh kadenge sora hayam leuweung anu geus kongkorongo. Isukan berang urang teruskeun deui ieu latihan. Mangga guru, memang orang teu kedah istirahat heula. Supados enjing duduh tanaki anu seger kanggo abdi latihan deui ngasakeun ilmu ajian balungsi. Nya, hayu Nurbala. Harita Ki Durbala ngarasa bungangang bungah lantaran manehna geus bisa ngungkulan jeung ngawasa rasa tiis. Malahan tanagana oge atuh tangtuna geus nambahan sababaraha kali lipat. Ieu hiji modal anu alus keur ngawasa rasa panas naga bumi. Harita Ki Durbala ngarasa bungangang bungah lantaran manehna geus bisa ngungkulan jeung ngawasa rasa tiis. Malahan tanagana oge atuh tangtuna geus nambahan sababaraha kali lipat. Ieu hiji modal anu alus keur ngawasa rasa panas naga bumi. Beurangna dina waktu panon poe keur meujeuhna menterang, Ki Durbala geus mimiti hut-het ngasah jurus-jurus ajian balung wesi dina luhureun batu nemprak dina tonggoheun eta guha. Petingna saluyu jeung rencana Ki Durgapati mawa Ki Durbala ka hiji kulah anu ngaluarkeun cai anu kacida panasna. Lamun zaman kiwari mah meureunan disebutna teh kawah lain kulah. Katingali caina siga nu ngagolak jeung ngebul ngaluarkeun haseup bodas anu ngelun ka luhur mapakan langit. Durbala, teu burung anjog oge urang ka tempat ieu. Salah sahiji tempat
anu ngandung sajarah, kaciptana, ajian, rungkah geni. Duh, mani sepertos anu panas gitu Ki Guru eta cai teh. Katinggal meninggal kolak, ngaluarkeun suanten beberapa pekan. Nah di mana nya sumberna eta teh? Duka teuing Durbala, tapi cek carita kolot baheula. Memang bareto di ieu wewengkon teh pernah aya gunung anu bitu. Bisa jadi ieu kulah teh ngan pasesaan hiji-hijina. Sok ayeuna mah lakukeun saperti peuting kamari. Bedana ayeuna mah caina panas kacida. Serep eta kekuatan hawa panas teh simpen dina awak Andika anu engkena bisa digunakeun pikeun nambah kekuatan daya serang ajian balung wesi. Mangga Ki Guru. Waduh, nah aing bakal mampu gitu meper eta hawa panas. Ketingali caina manisikan nu ngakolak kening ieu kulah teh. Ki Durbala ketinggali geus mimiti ancrub kana kawah leutik di puncak Gunung Sanyang. Satekah polah manehna nahan jeung nyerep eta hawa panas pikeun disimpen dina ragana. Sakabeh ieu tangtuna pikeun ngalambaran ajian balung wesi dina tahap anu kadua. Waduh, mani panas kacida ieu cai teh. Tapi ku aing peper ieu hawa panas teh ku kakuatan hawa tiis anu geus kacangking ku aing. Jeung rek dilawan ku ajian balung wesi. Panas. Awak aing mani asa dikulub. Ki Durbala awakna katingali beureum lantaran hawa panas cai geus mimiti narekap kana sakujur badana. Sakapeung pias jiga nu taya getihan. Kulantaran manehna keur nyalurkeun hawa tiis pikeun meper kakuatan panas eta kawah. Katingali awakna ngageter, urat-uratna larengkeng siga nu rek pargat. Bibirna teu elat macakeun jangjawokan pikeun ngawatak ajian balung wesi. Ieu hawa panas teh mani beuki nyongkap. Napas aing mani asa eungap. Aduh, panas. Kudu kumaha aing teh? Lawan eta rasa panas teh ku hawa tiis anu geus kacangking dina awak Andika Durbala. Serep kekuatan panas eta teh simpan dina awak Andika. Hijikeun hawa panas jeung tiis teh. Aduh, panas kacida. Awak aing mani asa pae rasa. Awak aing kerasa kacida nyeri. Aduh, nyeri. Aing kudu ngalawan hawa panas ieu. Ku hawa tiis dina awak aing. Bari dibarengan ku ajian balung wesi. Ku aing rek dicoba. Panas. Urat aing urat wesi. Daging
urat besi, daging aing daging besi, bumi aing bumi besi, ilmu aing ilmu besi, ajian balung besi. Yen budal gumuro saking tengahing samudra. Yung ingkang balagoso. Aing geus hasil ngawasai hawa panas. Malahan eta kekuatan teh cek rasa geus ngahiji dina awak aing. Durbala, dewek geus ningali Andika geus hasil ngawasa eta hawa panas. Geus gerhanjat ayeuna mah Durbala. Mangga Ki Guru. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Pernios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.